Upacara daur hirup masyarakat Sunda atawa upacara siklus kahirupan. Ngawengku runtuyan upacara adat nu dilaksanakeun dina tahapan kahirupan manusa ti mimiti lahir nepi ka maot. Ieu upacara biasana ngandung unsur-unsur spiritual, sosial, jeung budaya nu dipikabutuh pikeun nandaan transisi dina kahirupan hiji jalma. Upacara adat nu kakandungan. Hiji, syukuran 4 bulanan. Upacara 4 bulanan dilaksanakeun minangka buara ka tatangga jeung dulur-dulur nu dareukeut yen hiji awewe keur aya dina mangsa kakandungan. Biasana ieu upacara dilaksanakeun ku cara ngulem ibu-ibu pangaosan pikeun macakeun doa salam. Biasana mah doa nurbuat atawa doa liana sangkan orokna sehat, salam, sarta sampurna teu kakurangan nanaon. 2. Upacara 7 bulanan tingkeban. Upacara tingkeban nyaeta upacara nu dilaksanakeun nalika kandungan hiji awewe nincak umur 7 bulan. Ieu upacara dilaksanakeun sangkan indungna jeung orok nu lahir teh salam. Dina ieu upacara biasana diayakeun pangaosan kalawan maca surat-surat nu aya di aluran kayaning surat Yusuf, surat Luqman, jeung surat Maryam. Salian ti eta disadiakeun oge sawatara alat pikeun ngamandian awewe nu keur kakandungan sarta nu utamana mah rujak nu ngaungku 7 rupa bumbuahan. Awewe nu keur kakandungan dimandian ku 7 urang kulawarga nu pangdeukeutna kalawan giliran. Dipingpin ku saurang paraji ngagunakeun 7 samping nu dipake hiji-hiji sacara giliran dina unggal siraman. Dina siraman nu ka-7 diasupkeun belut nepi ka keuna kana beteung nu keur kakandungan. Ieu hal miboga maksud ngalahirkeun orok teh lungsur langsar, leueur siga belut. Bareng jeung bijilna belut, kalapa gading nu geus digambaran tokoh wayang, Arjuna atawa Srikandi, ku salakina dibelah make bedog. Hal ieu dimaksudkeun sangkan orok nu dikandung jeung kolotna bisa milampah hal-hal nu hade. Gambar Arjuna jeung Srikandi oge dipercaya nangtukeun orok awewe atawa orok lalaki nu engke bakal lahir. Sanggeus beres dimandian tuluy didangdanan sarta dibawa ka tempat rujak nu geus disadiakeun. Tuluy eta ibu hamil teh ngajual rujak ka tatamu jeung barudak nu ngaluhan eta upacara. Tatamu jeung barudak meuli eta rujak make talawengkar nu geus dibunderkeun siga duit receh. Pancen salakina mah kudu miceun sesamandi kayaning cai, belut, kembang jeung sajabana ka jalan parapatan. 3. Upacara salapan bulanan. Ieu upacara dilaksanakeun nalika umur kandungan geus nincak 8 bulan. Dina ieu upacara diayake pangaosan sarta nyieun bubur lolos minangka simbol sangkan dipaparin kalancaran nalika ngalahirkeun. 4. Upacara reuneuh mundingeun. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun upama awewe nu kakandungan leuwih ti 8 bulan. Ieu upacara diayakeun sangkan nu keur kakandungan tereh ngalahirkeun. Dina prak-prakanana, beheung nu kakandungan dikangkalungan kolotok munding sarta ditungtun ku indung berang bari maca doa ngurilingan kandang munding. Upama eueuh kandang munding bisa diganti ku ngurilingan imah nu lobana 7 kali. Upacara kalahiran jeung ngurus orok. Hiji, upacara ngarawatan bali atawa sant. Bali mangrupa daging sagbleg nu disambungkeun ku tali ari-ari kana bujal jabang bayi. Ieu bali ulah dipiceun sagawayah, tapi kudu diurus heula saperti dibumbuan make uyah, asem, jeung gula. Tuluy ditutup make kain bodas nu geus diliangan ku awi leutik. Sanggeus kitu tuluy dibawa, dikuburkeun di pipir imah atawa leuk. Sangkan ti jero kuburan bali bisa kaluar hawa sok dipalitan nolol luhureun taneuh sarta teu beunang kapdan. 2. Upacara nenjrak bumi. Upacara nenjrak bumi nyaeta upacara nakolkeun halu nu lobana 7 kali deukeut jeung eta orok. Salian ti eta, bisa oge ku cara ngagolerkeun orokna di luhureun meja tuluy indung berang ngagebrag eta meja. Ieu upacara dilakukeun sangkan eta orok henteu reuasan. 3. Upacara puput puseur. Sanggeus orok lepas tina tali ari-arina biasana diayakeun salamtan. Ieu upacara dimimitian ku indung berang nu neukteuk tali ari-ari tuluy diasupkeun kana kanjut kundang.
Disingkelkeun kana duit perak ditindihkeun ku kongten. Ari hinisna nu beunang nyuat tina erang-erang atawa gantar dikereutkeunana kana kongten heula. Ieu upacara dilaksanakeun sangkan budakna jaga panjang umurna, mujur hirupna, jeung awak sampayeun. 4. Upacara ekah. Upacara ekah nyaeta upacaran bus jiwa budak minangka pamere ti Gusti atawa mangrupa hiji ebrehan rasa syukur alatan geus dipaparin budak ku Gusti nu Maha Kawasa sarta mangrupa pangharpan sangkan budakna dijadikeun budak nu soleh ku cara mencik domba atawa embe. Ieu upacara biasana dilaksanakeun sanggus orok umurna 7 poe, hiji 4 poe, atawa 2 hiji poe. Nu kudu disadiakeun dina ieu upacara nyaeta domba atawa embe keur penciteun. Upama budakna lalaki, dombana kudu 2 jeung upama budakna awewe cukup hiji. Domba peniteun kudu ngalengpan syarat sato kurban. 5. Upacara nurunkeun. Upacara nurunkeun nyaeta upacara munggaranana orok dibawa kaburuan imah. Minangka bewara yen eta orok geus bisa dibawa kaluareun imah. Ieu upacara dilaksanakeun sanggeus 7 poe upacara puput puseur. Dina prak-prakanana biasana mah diayakeun pangaosan pikeun kasalamtan indung jeung orokna. 6. Upacara cukuran gemarhaban. Upacara marhaban dilaksanakeun pikeun mersihan buk orok tina sagala rupa najis. Ieu upacara oge mangrupa ebrehan rasa syukur ka Gusti nu Maha Kawasa. Ieu upacara dilaksanakeun nalika orok umurna 40 poe. Dina prak-prakanana, eta orok digolerkeun di tengah-tengah tatamu ulman sarta dibarengan jeung baskom nu dieusian ku kembang 7 rupa sarta gunting nu make gagantel perhiasan mangrupa ali atawa gelang nu dipake pikeun nyukuran buk orok. Tuluy tatamu nu aya di dinya mimiti ngadoa atawa disebut marhaban nyaeta pupujian nu eusina muji kana sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tuluy buk eta orok dicukur saeutik ku sababaraha urang nu aya di eta tempat. 7. Upacara turun taneuh. Upacara turun taneuh nyaeta upacara munggaranana eta orok nincakeun sukuna kana taneuh. Ieu upacara dilaksanakeun nalika ta orok geus rada gede sanggeus bisa ngorondang atawa lelengkah halu. Ieu upacara miboga maksud sangkan budak teh nyaho kana hal-hal nu sifatna kadunyaan. Kalengpan nu kudu disadiakeun nyaeta rupa-rupa kadaharan, samak atawa taplak bodas, pare sakepeul, perhiasan mas, kangkalung, gelang, cincin, jeung duit. Nalika para tatamu geus kumpul, dilaksanakeun doa salametan sanggeus eta orok diais tur dibawa kaluar imah. Di buruan imah geus disadiakeun rupa-rupa kadaharan, perhiasan mas, jeung duit nu ditendeun di luhureun kain bodas. Sanggeus kitu suku budak ditincakeun kana eta pare atawa kadaharan, mas, jeung duit. Ieu hal dimaksudkeun sangkan eta budak kaharepna pinterna nganakah. Tuluy eta budak dilepaskeun sina ngorondang. Para tatamu ningalikeun barang naon nu munggaran dikel ku eta budak. Upama nu munggaran dikelna pare, nembongkeun yen engkena eta budak bakal jadi patani. Upama nu dikelna duit, nandakeun yen engkena eta budak bakal jadi saudagar. Kitu oge nalika nu dikelna mas nandakeun eta budak bakal jadi jalma nu miboga kalungguhan nu dipikahurmat jalma lian. Upacara mangsa budak. Hiji. Upacara gusaran. Gusaran nyaeta ngaratakeun huntu budak awewe nu dipingpin ku indung berang sarta make alat khusus sangkan huntuna rata tur katingalina leuwih geulis. Ieu upacara dilaksanakeun upama umur budak geus nincak 7 taun. 2. Upacara spitan sunatan. Upacara sunatan dilakukeun sangkan boboganana bersih tina najis. Ieu upacara dilaksanakeun nalika budak lalaki nincak umur 6 taun. Nusok nyunatan biasana disebut bengkong atawa paraji sunat. Bareng jeung budakna disunatan, biasana kolotna nyadiakeun bakakak hayam jeung kadaharan liana sarta nanggap sawatara hiburan saperti sisingan jeung wayang.
Sanggeus budakna disuntan, tuluy dibawa ka jero imah. Telila tidinya, tatamu daratang yuluy nyecep ka eta budak nu disunat. Upacara adat jatukrami. Hiji, upacara samemeh akad nikah. Anenden omongnya eta menta budak awewe kakolotna sangkan dikawinkeun atawa kawinkeunun ka anakna nu sipatna susuganan keneh sarta biasana mah nyaritana oge bari heureuy-heureuy acan. Bengalamar atawa nanyaan nya eta nanya ka itu ka ieu. Nanyana teh lain bae ka budak awewena tapi ka kolotna oge, babakuna ka bapana. Ngalamar asalna tina kecap ngalamar lemsna tina nyepah alatan baheula mah nu nanyaan teh nurutkeun adat talari paranti kudu bae mawa sepaheun minangka kagelan kanu rek diunggahan. Serahan atawa papasrahan nya eta masrahkeun pipanganteneun lalaki ka pimitohanana sabab rek dikawinkeun ka anakna. Dina ieu acara biasana diluhan ku kulawarga deket calon pangantena. Salian timasrahkeun calon pipanganteneun lalaki oge masrahkeun barang-barang mangrupa duit, papakan, perhiasan, kosmetik, jeung sajabana luyu jeung kamampuh pihak calon panganten lalaki. Dina aletan musrahan pipanganteneun lalaki lempangna dihareup, digondeng ku nu ngaluluguan atawa babaturanana. Di tukang anu marawa baki ditanggei anu marawa gotongan katut anu nganter liana. Ieu upacara dilakukeun sapoe atawa 2 poe samemeh hari. Aya oge nu ngalaksanakeun ieu upacara samemeh akad nikah. Dengeyeuk seureum nya eta migawe sarta ngatur seureum sangkan jadi lungkun gulungan-gulungan seureum. Lulugunan rangkeun jeung takeun sapatmona panganten. Ieu upacara dilaksanakeun biasana pasosore pisukaneun walimah. Anu ngalampahanana ngan awewe wungkul sarta nu geus aya umur. Luluguna saurang nu geus ahli kana hal eta sarta dina hirupna ti kakolot kudu teu kanyahoan atawa teu kabejakeun aya codekana. Ieu hal alatan pribadina kudu nerangkeun mana nu teu hade anu kudu disingkahan jeung mana nu hade nu kudu dipilampah dina laki rabi. 2. Upacara adat akad nikah. Ieu upacara dilaksanakeun upama geus nyumponan katangtuan-katangtuan nu geus ditangtukeun dina agama Islam jeung adat Sunda. Eta katangtuan ngaungku ayana kahayang ti kadua calon pipanganteneun, kudu aya wali nikah nya eta ti bapa calon panganten awewe atawa wawakilna nu sah, ijab kabul, saksi, sarta mas kawin. Nu mimpin akad nikah nya eta naib atawa pajabat kantor urusan agama. Upacara adat nikah biasana dilaksanakeun di masjid atawa imah calon pipanganteneun awewe. Anapun prak-prakanana nyata kadua pipanganteneun diuk ngarendeng bareng jeung kolotna sewang-sewangan. Diuk pahareup-pahareup jeung naib nu dikenca jeung dikatuhuna dibarengan ku 2 urang saksi jeung tatamu nu diulung. Nu ngawinkeun kudu wali ti pihak awewe atawa ngawakil ke kalbe. Kalimah ngawinkeun ti lebe disebut ijab sedengkeun jawaban ti pihak lalaki disebut kabul. Sanggeus ijab kabul dituluykeun ku nanda surat nikah. Upacara dipungkas ku pamasrahan mas kawin ti panganten lalaki ka panganten awewe. 3. Upacara adat sanggeus akad nikah. Asungkeman nya eta kadua panganten sungkem ka kadua kolotna pikeun merdih 2 pangjurung jeung pangbaga. Beupacara sawer atawa nyawer nya eta upacara nguwar ngawur bahan-bahan sawer nu salawasna sok dilampahkeun di panyaweran, taweran. Bahan keur nyawer geus disadiakeun ti barang ngeuyeuk seureum mangrupa rampe atawa kembangan, beas bodas, koneng menang nyiksikan aripis, duit receh logam, sarta tek-tek sajodo. Nalika nyawer, ki juru saur sok ngawur-ngawur eusi bokor nu mangrupa babahanan sawer teh. Baheula mah dina nyawer teh sok dipak lagu-lagu khusus paranti nyawer.
Tara pacorok jeung urusan sejen, kitu deui guguritanana khusus maksair paranti nyawer anu opat jajar. Tapi beda jeung kiwari, lalaguan nyawer tenurutkeun karsna nu nyawer bae. Malah umumna makena teh tembang macapat. Jadi guguritanana oge guguritan tembang. Babakuna mah anu sok dipake teh nu parondok saperti Kinanti jeung Asmarandana. Anapun mana tina eta tembang tehnya eta mere dua sarta piwuruk keur kaharepna dina milampah laki rabi. Upacara ngalepaskeun japati nu mangrupa simbol hiji indung nu ngajurung taukal ka putra istri kasih. Salian ti eta hiji-hijina bangsa manuk nu taraganti bikang taraganti jalun pikapati tur tara diadu antara jalu jeung bikangnya eta japati. Upacara bantayan nu ngaungku. Upacara nincak ndog nu prak-prakanana teh dimimitian ku panganten lalaki dina tundagan kahiji muka selop tuluy ngadampal endog sina pepes ku sakali nincak empi kasukuna lamokot kundog. Besi banyo nu prak-prakanana dimimitian ku panganten awewe nyokot kendi keur si banyo salakina, ngumbah suku nu lamokot kundog tuluy dilapan ku anduk letik. Kendi nu geus kosong ku panganten awewe dibantingkeun nepi ka pepes. Cinincak elekan mangrupa upacara ngadampal elekan songsong tamiang letik nepi ka pepes nu dilakukeun ku panganten lalaki. Melem harupat dimimitian ku panganten awewe nyokot harupat nu geus disadiakeun tuluy dibelem disengetkeun kana lilin nu tuluy tumuluy ngagateng teh. Sanggeus hurung dipareman ku leungeun ku cara dipus ku indung leungeun jeung curug. Tuluy dipotongan dialungkeun kaluar. Upacara buka pintunya eta upacara nu dimimitian ku panganten awewe nu asup ka jero imah sedengkeun panganten lalaki nungguan di luar. Ieu hal embongkeun yen panganten awewe moal wakamukakeun panto imah samemeh panganten lalaki ngucapkeun sahadat. Sanggeus maca sahadat, panto dibuka sarta panganten lalaki asup ka jero imah bari tanya jawab nu dilakukeun ku tembang nu dihaleuangkeun ku juru tembang. Upacara huap lingkungnya eta upacara silih huapan kadaharan nu geus disadiakeun bakakak hayam. Sangu koneng atawa sanguktan jeung sajaban antara panganten lalaki jeung panganten awewe. Kaduana diuk pagigir-gigir tuluy ngabnyeng bakakak. Kuduaan pabnyeng-nyeng pikapgat. Tuluy huap lingkung carana, leungeun panganten lalaki nu katuhu nikel sanguktan tuluy dirangkulkeun kana punduk panganten awewe bari ngahuapkeun sangu ka panganten awewe jolna ti belah katuhu panganten awewe. Leungeun panganten awewe nu kenca ngaleng panganten lalaki. Leungeun katuhuna nikel sangu ketan tuluy ngahuapan panganten lalaki. Upacara kapapatenan. Sacara gurat badagna, runtuyan upacara adat nalika aya nu kapapatnan dimimitian ku ngamandian layon, mungkus layon kuboh, nyolatan layon, nguburkeun layon, sarta tahlilan nu mangrupa dibacakeuna doa jeung wiridan ka Allah sut sangkan arwah jalma nu tilar dunya ditarima iman jeung islemana sarta ngadoakeun sangkan kulawarga nu ditinggalkeun dipaparin kasabaran. Tahlilan dilaksanakeun unggal sore atawa unggal peuting dina poe kahiji, tiluna, tujuhna, matang puluh, 40 poena, natus 100 poe, mendak taun sataun, jeung newu sarbu poena.